wabarakatuh. Wilujeng Inding, tepatkan Nabi Abdi Amanda Putri Diana di kelas 11.5. Pemirsa, urang mimitian kumaha damang Indonesia NGI ku wataka hiji. Hiji pabrik konstruksi di Jalan Raya Bayangkara, Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tanggerang Selatan, Banten. Kaduruk cenah gede. Sajabat tinggal hanguskeun pabrik, cenah oge nyebar ka imah warga anu aya caket lokasi. Dina kajadian ieu teu aya korban jiwa. Numutkeun katerangan warga, cenah mimiti mucung hol ti jero pabrik. Tuluy gancang ngagedur. Diduga penyebabna nyaeta korsleting listrik. Sebagian pegawai di tempat kejadian gancang ngalakukan evakuasi karena barang anu masih bisa diselamatkan oge bahan anu gampang kaduruk. Petugas pemadam kebakaran anu datang ke lokasi langsung merangan cenah ku ngagarakeun 7 unit mobil pemadam. Warta salajengna Presiden Prabowo Subianto patepun sareng tokoh-tokoh anu kagabung dina Gerakan Nurani Bangsa pikeun ngabahas rupa-rupa dinamika nasional. Tokoh-tokoh anu patepang nyaeta Ibu Sinta Nuriyah Wahid, Bapak Quraish Shihab, Bapak Lukman Hakim Syaifuddin, Romo Frans Magni Suseno, sareng Biku dan Basudo Mahatera. Sedengkeun anu ngiringan oge nyaeta Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar. Pertemuan kasebut lumangsung salami 3 jam dinten ayeuna di Istana Merdeka. Pertemuan dilakukan pikeun ngawangkong ngeunaan isu-isu nasional sarta pikeun ngadangu aspirasi ti para tokoh. Pertemuan lumangsung dina suasana hangat sareng kabersamaan sarta Presiden Prabowo nempi kalayan sae rupa-rupa usulan sareng aspirasi anu disampaikeun ku para tokoh. Salajengna aya hiji banoja ngora di Kota Padang, Sumatera Barat muka catur parantos ngabakar awakna sorangan di jero kamar indek kos. Warga parantos usaha pikeun nyalametkeun korban anu dingaranan Rere nalika awakna kabakar di imah kontrakanana di daerah Berok Dipa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Samemehna tatangga ngadangu suara jeritan korban lumpuhan pitulung. Bari ningali haseup ngagulidak di jero imah. Warga biru-biru ngaluarkeun korban sarta nganterkeun anjeunna ka rumah sakit. Dugi ka ayeuna, korban katampi dina pangubaran medis di ruangan HCU RSUP M Jamil Padang. Kalayan kaayanana masih kene kritis. Warta salajengna kajadian begal sapeda motor di Jalan Pulau Kambing Raya Jatinegara Cakung, Jakarta Wetan dina enjing kemis. Kacatet ku kamera warga, obat palaku ngaliliatkeun sarta mawa motor korban. Katiteun korban dihalang ku obat orang palaku anu ngagunakeun 2 motor. Korban sempat melakukan perlawanan, nanging saurang palaku hasil ngalukakeun korban ku celurit. Sanggeusna palaku ninggalkeun korban, sarta motor korban dibawa ku palaku. Akibat kejadian eta korban dilarikan ka rumah sakit terdekatna. Sedangkeun eta kasus begal sapeda motor ayeuna keur ditang tayungan ku petugas kapolisian sektor Cakung. Warta anu terakhir di Hong Kong. Topan Supragasa ngagulung daerah Hong Kong jeung Taiwan dina Rebo 24 September 2025. Disarengan ku angin kencang ngahantal 200 km per jam serta hujan deras. Eta topan mangrupakan siklon tropis anu pangkuatna di dunia dina taun ieu. Akibat tina topan kasebut sahenteuna 14 orang dilaporkan tilar dunia. Kalolobaanana asal ti Taiwan sanggeus hiji benduan di Kabupaten Hualien ngalimpas sarta micu banjir gede. Di Hong Kong, otoritas ngaluarkeun peringatan pangluhurna sarta nutup sakabeh palayanan transportasi oge usaha. Ombak jangkung jeung kaayaan laut anu ekstrem ngadukdak pesisir Hong Kong. Sedangkeun pamarentah nyuhunkeun ka warga supaya tetep aya di jero imah. Sajabat eta 49 tempat penyelindungan dibuka. Kalayan ratusan orang kacatet ngungsi. Di wewengkon Guangdong, Tiongkok, leuwih ti 770.000 warga geus dievakuasi otoritas di kota-kota sapertos Shenzhen, Shanghai jeung pesan oge ngingetkeun ngeunaan potensi banjir badak serta karusakan ku sabab angin.